ilmu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendek nuturkeun deuk teu sia yakinkeun ka Allah haju yakin ka Allah tuh adapun batur deuk nuturkeun deuk teu bendu tama urusanana sabodo tah mah we aya nu dikunci masjid teh aya nu teu meunang nah nahonan teh kikituan teh geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kacelik ulah nikahkeun aya kieu sih main moal teh hayang kapanggih emang kunaon sih kos musuh bae bong beda lebaran jeung aing atuh iya ieu teh gede naon teu naon teh urusan ibadah ka Allah tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu teh kos kitu ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih nah ieulah hawa nafsu nah ieu keur carita Kangjeng Nabi eno ngalengis ka Gusti Allah Gusti kok cek Allah eta mah nafsu sia ulah dibawa sia mah dakwah ajak daekeun teu daekeun lain urusan sia hampura Gusti aduh salah Kangjeng Nabi Allah salah sujud Kangjeng Nabi Allah cerik ngalih mantek nuh ngaranna loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Allah masyaallah kaum kaulateh ye laisa bidolalah teu sasar teu salah kaulah mah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaula nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaula ieu perintah laksanakeun ieu larangan jauhan wa ansahu jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres baragus wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah lantaran kula diangkat jadi rasul selalu nyambung Gusti Allah instruksi-instruksina ka kaula wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun yuk urang ibadahan Gusti Allah kumaha eta umatna aw ajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulin minkum tetep bae umatna ngabaged teu daekeun iman ka Gusti Allah endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung aya patung anu keur diuk aya patung nu keur jongkok aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer datang ka kuari aya macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh dulur sadaya kade ulah ibadah kasalian pangeran ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba ya Allah ya Rabbi patung diais naon ngomong coba deui ubudullah coba deui nu bedas ubudullah nu bedas ubudullah ibadah sia ka Allah ye pangeran mah ye patung nyerin teh coba ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha tuh ngabubungah ka hate Kangjeng can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan ieu teh kan bahasa Quran inna lanaraka fi dhalalim mubin cakaomna kaula mah neuleuh maneh no jalain jelema bener aing mah neuleuh sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh dikitu-kitu kan dolalim mubin eta pohara jasa cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha percis kos tadi teh percis kunaon sia diputuskeun cinta kakarak sakali aing
geus 3 kali diputuskeun cinta. Oh, 3 kali ieu mah. Teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae. Sia kunaon ngalamun, dagang rugi sabaraha kali? Sakali. Kakarak teh beak modal doang. Aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha. Gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik. Jadi aing mah lain modal bae, lain dagang bae, anak pamajikan kabeh disita. Disita ku mitoha. Aju kuari atuh aing ingin mitoha anyar. Can sakumaha sia mah pen sakitu mah. Tenang bae lah. Jadi kan leuleus hate. Oh, jaheu nya tuh. Bener oge. Masyaallah tah. Lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah. Urang can handako tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah ditunaye. Ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun, dijejeleh, diedan-edan, digembel-gembel. Tiis hate Kangjeng. Nu teu iman ka Kangjeng Nabi Nuh ngudag-udag Kangjeng Nabi pohara jasa. Wahyu tinggal wahyu, mukjizat tinggal mukjizat. Nu ngaran Abu Jahal mah geus ciciduh bae. Nu ngaran Abu Lahab mah geus kagenemes bae. Di mana bae ayana Muhammad dipiteskeun ku aing. Sampaikeun ka teangan Muhammad saanu bisa ngabunuh Muhammad bawa huluna ka dieu 1000 ontak ku aing sia. Lain lalakon pan lamun urang neuleuk kos kituna. Kangjeng Nabi dakwah teh dihenteu-henteu ge manusia nyeri. Padahal mah hanya tugas kok teu darekeun ariman gitu. Ai sugan urang mah ketika Kangjeng macakeun Al-Qur'an, macakeun mukjizat, jelema muhun kabeh, sumuhun kabeh, iman kabeh, henteu horenganan. Nah ieu mah keur carita Kangjeng Nabi teh nyeri, masyaallah, pohara jasa, teu iman jelema. Dibacakeun ayat, dibacakeun mukjizat Al-Qur'an teu iman. Nah, untuk menghilangkan kanyeri hate Kangjeng, untuk menenangkan kesedih Kangjeng, Allah mere dongeng-dongeng, caritaan-caritaan nabi-nabi nu baheula. Abe hate Kangjeng Nabi tiis karasana. Pertama di dieu ngadongengkeun tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ieu mah nu singkatna ge dihareup nu bakal panjang nam. Ieu mah sakadar penenangan jang Kangjeng Nabi doang. Cerita singkat ulah panjangna dihareup. Ieu mah pangbeberah panenang-nenang ka Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi oh jaheu horenganan. Jadi tenang. Fokus urang dagang sekali di modalan 100 juta beak 50 juta rugi, didagangkeun deui 50 juta rugi 30 juta, didagangkeun deui 20 juta rugi deui tinggal 1 juta. Tinggal 1 juta kumaha ngalamun bae nyana di imah dia kolong Pak. Lamun eta bisa sasada hulu lamun sasada kada ge kurang Bang bara mah eleh di dieu tah nyana keur puyeng jol ya kolot datang dan kunaon sia pen ya kira ya dagang kunaon dagang ambalaya sakeuna ambalaya kunaon atuh modal 100 juta beak 50 juta dibalanjakeun deui beak 30 juta bejalkeun deui beak kuat tinggal 1 juta. Can sabaraha tah mah pen sakitu mah. Can sabaraha ya lalakon aki baheula. Aki teh dagang teh tuh hektaran tuh dijual pakai dagang ke Jakarta. Nu di imah mapan ngarep-ngarep, datang pertama rugi, datang kedua rugi, beak ku aki dijual jeung imah-imahna, hatta pamajikan dijual pen. Jeung pamajikan ku abeh dijual. Ai aki meuli deui nu anyar. Wah si aki bolon teman. Pan tenang tah. Oh jaheuh, teu sabaraha.
sama sapira modal doang aki maka jeung imah-imah beak. Kok jadi lebih parah pan urang aing mah masih untung kene tuh untung kene. Saksi epen teh aing untung kene sakitu untung kene aki jeung imah-imah beak babeh geus jeung pelataran-pelataran pokona angkat kaki bae. Kalau dibandingkeun jeung eta ngarasa untung kene aing mah jasa juta ya kene imah can dijual. Ngan moal kebeli ke kajual ieu tah ge. Aya tah nu nganasehatan kan ngeunaheun tah. Aya nu leuwih parah. Nah ieu ge Kangjeng Nabi supaya tenang, tentrem didongengan ku Gusti Allah Nabi nu baheula. Masya Allah karita. Mantap. Urang lamun nganasehatan teh kos kitu ka jelema teh. Sia kunaon ngalamun bae. Aduh, ceukna teh. Kunaon? Ngalamun bae sia, edan sia ke. Ulah sok dilamun. Kunaon? Atuh saminggu deui kawin. Hajo. Dijokot batur. Aduh, mangkaning jalinan cinta kula geus 2 tahun eta. Pan bisa dicokot ku batur. Atuh meureun leuwih kasep leuwih sugih manan kitu ge. Ulah kieu atuh pantas nya situ mah leuwih kasep leuwih sugih atuh sia mah beungeut perang kitu. Atuh pan nyeri hate eta. Ulah kitu atuh nganasehatan mah. Dunia teh sedaun kelor. Emang awewe nyana doang. Ulah sok aju di lamun sia hayang nu putih ku aing diajak ka Lampung. Adat gede masalah. Hayang nu hideung ku aing diajak ka Brebes ya. Ambal aya di tukang bawang melulu. Ayo sia hayang ka mana? Tenang ya. Siapa kakarak ditinggalkan sakali aing mah baheula pertama bobogohan pas dek dikawin batur kahiji aing ya hampir frustrasingan ditenang-tenang bae bobogohan kadua kali begitu dek dikawin deui ku bapana teu meunangeun janyahoeun aing teu boga pagawean ban harita atupan nyeri bae katilu kali aing dek kawin masyaallah tipes bae. Tuh, ieu mah nu kuari eta mah aya bae pamajikan aing. Tuh, nu aslina mah pan nu baheula. Siapa can sabaraha? Oh, emang kos kitu siapa kakarak sakali. Tenang, 2 kali deui sia ge. Pan tenang tak ka hate. Oh, jadi sarua. Ye, tuh aing sarua. Lah, atuh sapira awewe. Enggeus bae bikeun bae neangan deui mah ke dilamun segala rupa awak geus kuru kitu sia. Deuleu aing da 3 kali aing mah teger keneh bae. Kan ngeunaheun kana hatena. Ngeunaheun coba lamun nganasehatan atuh sia sih. Tadina tuh kunaon diantepkeun heueuh nya tuh aing ge milu mikiran ka sia. Tah makan ngaranna eleh kos kitu mah. Eleh gitu kan deuk kumaha urang. Kadukun pan kudu make modal. Wiridan ban sia lain ahli wirid geus kieu mah geus mancak aing mah mendingan ngagejeburkeun ka sumur atuh tambah setan nya keur kasupan setan ditambahan ku jurig bisa terjadi eta teu bagus teh penasehat kos kitu tah nu tadi nu hebat mah sia putus cinta ditinggalkeun ku kabogo ya emang nyana doang awewe hayu jeung aing ditiir ku aing sia bau alabatan sudah dipikiran kos kitu mah ayu jeung aing hayu sia tah dongeng aing nu pertama kos kitu nu kadua katilu katilu ja biasa bae komo dibere urang nasihat mah ka tauhid mah heuy geus aya tulisanana ti Lauhil Mahfuz muantep ye atuh kunaon bahwa calon pamajikan sia dibawa ku batur geus aya tulisanana pan sia aya salat sok dibaca wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala hartikeun tah tauhid tah jijaheu nya tuh geus ulah sok dipikir hayu jeung aing nganjang penting ayo jeung aing geus pokona mah asal aing modalan ku sia eta kan ngeunaheun nasihat ieu kitu maksudna model kos kitu endek nasehatan Kangjeng Gusti Allah ngabungungah Kangjeng melalui neuleu nempo ka kisah-kisah nabi-nabi nu baheula aya persamaan Kangjeng Nabi Nuh ge nabi Kangjeng Nabi Rasul Kangjeng Nabi ge Rasul cik coba
laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah. Gusti Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Adam ka alam dunya nu kamari kurang geus didongengkeun. Kangjeng Nabi Adam teh cicing di nagara Hindi. Siti Hawa pamajikanana sakali ngalahirkeun teh dua. Aya kembaran-kembaran abeh tereh loba di alam dunya ieu manusia. Terus anak baranakan dikawin-kawinkeun deui anak Kangjeng Nabi Adam kembaran nu ieu dikawinkeun ka kembaran nu ieu. Tuluy anakan deui ke kembaran deui dua. Jadi di zaman Kangjeng Nabi Adam geus loba lantaran hirup teh 1000 tahun. Watuh jelema teh loba di zaman Kangjeng Nabi Adam teh ngan encan saloba kuari ngan geus rada lobana mah dua sakali ngalahirkeun. Di antara turunan Kangjeng Nabi Adam teh aya nu ngaran Nabi Uknuh teh nyaeta Kangjeng Nabi Idris alaihi salam. Kulantaran Kangjeng Nabi Idris mah teu lila di dunyana diangkat ku Gusti Allah ka langit ka 4 kuariga aya di ditu. Anu ngalalakon manehanana hayang kapanggih jeung malaikat maut. Kangjeng Nabi Idris kos kumaha tah malaikat maut aing mah hayang silaturahmi. Bebeja ka Gusti Allah, Gusti coba datangkeun malakal maut ka dieu hayang wau. Teu kira-kira wau teh jeung nu kitu. Lain lalagaan teh jelema moal pohara jasa. Datang, Waalaikumsalam, saya abdi malakal maut dia dongeng singkatna ke panjangna di hareup. Malakal maut, alhamdulillah. Aya naon kula diutus ku Gusti tidak datang ka dieu. Hayang nyaho paeh kos kumaha. Nggih. Cek malakal maut sok jadi paulah pake lalagaan maut mah ulah pake lalagaan teh nyeri. Hayang nyaho nyerina. Coba kos kumaha hayang nyaho me, hayang nyaho nyerina me kos kumaha. Ih, ulah sok pake lalagaan teh teu meunang. Bedakeun ka Gusti Allah. Nyobaan gitu aing nu ngaran Idris. Ambo. Kira-kira Haji bebeja malakal maut DP ka Gusti. Cobakeun ayo. Cobakeun cabut. Teu kebal diasupkeun deui. Hudang. Kumaha itu? Sabulu-bulu nyeri jas. Aduh. Oh tanding nama geus nyerina sabulu-bulu nyeri lain lalagaan. Embung aing nyobaan deui embung jageuna. Ada tah mah. Aduh. Aing paeh geus sakeuna. Aing angkat aing nilai neraka. Ye atuh pada aja paeh makan neraka. Neuleul heula bejakeun ka Gusti Allah aing ka neraka kitu. Ye ka neraka mah kan kudu paeh heula kan geus tadi. Itu mereka hayang seuri dongeng kos gitu tah. Bejakeun ka Gusti Allah. Beja ka Gusti atuh ai paeh geus sok ka nerakakeun atuh neuleuh nya ka neraka. Oh. Muringis Kangjeng Nabi di neraka ku pohara-pohara teuing cekeun ka neraka. Beres. Antar ka surga aing. Ye, sok ajukan terusan cekeun. Sorga sakideung moal kebal hayang nyaho doang cekeun teh. Teu meunang ieu mah sebab nu boga kuncina nu ngaran Muhammad Nabi akhir zaman. Alah cekeun teh eta mah engke urusanna. Ieu mah hayang nyaho doang sakideung moal kebal paeh geus ka neraka geus. Teu balik ka surga. Atuh bebecari ke Gusti Allah teu naon moal kebal-kebal cekeun. Gusti Allah asup ka surga. Teu daek indit nyana di handapeun tangkal kayu. Aduh angin sing hiliwir sarareungit bubuhan jeung sajabana. Itoel ku malakal maut. Hayu balik heula cekeun. Betah keneh cekeun.
bisa geus mah kudu indit bae kudu indit kajen geus aya waktuna geus waktu jol bidadari waduh ieu saya ieu ieu penghuni surga bidadari jang saha ya jang jelema-jelema nu asup ka surga anu dagangna jujur nu ngiaina jujur nu marentahna jujur nu tani jujur sesuai jeung aturan ieu ka dieu ih jadi jam mantep jasa ieu geus ya ini kan itu malaikat aing moal keluar deui jakjana nggak saya pada di dia wae kajian kumaha gitu deh aing dicarekan cek malaikat emang kumaha lalakona ke ayeuna nu carekan tetep keluar be moal aing mah pan kudu pae heula geus aing pae ceritakan mah tetep pecah Gusti Allah keluar jana aduh dengan berat hati cek jana ya lebih dari pohara amat si budak kutilan cedan anu di lembur mapan komodo di kampung Ambalaya urut budug aya urut di tajong aya urut ragang di motor aya barang jilbab dibuka botak deh beres geus puguh pitak Ambalaya aduh tetap pengen bedes keluar barang geus aya meureun keluar malaikat hampura udah aya nu tinggaleun naon bakiak tinggaleun ngah aja meureun sia mah ngeut ngah aja dan teu jelas tinggaleun nyana ninggalkeun bakiak kayak balik deui ka ditu boga taktik eta nyana Masya Allah guys tak ieu keur carita ke panjangna di hareup ieu mah Kangjeng Nabi Idris turun deui biasa akhirna manehanana diangkat ku Gusti Allah ka langit ke di hareup nganti turunan eta boga anak lah Nuh diturunan Kangjeng Nabi Idris Nuh jadi Kangjeng Nabi Nuh teh ngaran asli nama Abdul Ghaffar Ibnu Malak jadi Nuh bin Malak bin Lamak lain Malak bin Lamak bin Mutawsalah bin Ukhnuh teh wa huwa Idris alaihissalam jadi deket keneh Kangjeng Nabi Adam teh kapan ngadoa ka Gusti Allah ya Rabbi abdi hirup teh parantos sepuh Gusti dakwah abdi teh ngalalakon piwarang ku Gusti nyampekeun di salah teh parantos saaya-aya ka anak incu abdi moalila deui abdi sesuai jeung janji Gusti bakal dipunut ku Gusti ngan abdi hayang ningali salah sahiji incu abdi nu bakal neruskeun dakwah teh saha ya Gusti Allah cek Gusti Allah wahai Adam memang anjeun moal kebal deui bakal dipundut ku kaula bakal dimaotan ku kaula adapun lincu anjeun nu bakal neruskeun lalakon anjeun teh engke aya ti turunan Nuh yakni Idris di mana-mana turunan eta lahir maktunan parantos di sundatan eta nu bakal neluskeun dakwah nuhun Gusti abdi geus dibere ku Gusti tanda-tanda nu bakal neluskeun agama telila lahirlah lama kawin sangeusna kawin lahirlah Nuh eta aslina manggarana Abdul Ghaffar nu mantak di ngaran Nuh lantaran manehanana teh lamun ngadoa ka Gusti Allah hatena ngajerit ngajerit hatena langsung cerik selalu asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh mah nu mantak di ngaran Nuh asli nama Abdul Ghaffar ngaranna kos kitulah Allah dek nyiptakeun hambana jang penerus anu bisa hudang ti peuting bisa munajat ka Gusti Allah setiap zaman kitu bae terus bae lantaran nu ngahudangkeun teh lain urang kapan Allah
Urang lamun inget kadinya sebenarnya nama sedihna luar biasa ketika orang sare jam 10 jam 11 ayata hudang jam 2 saha nu ngahudangkeun hudang jam setengah 3 saha nu ngahudangkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah nu ngahudangkeun teh kapan Gusti Allah boom hudang sia munajat sia ka aing cek Tuan Syekh Abdul Qadir bahasanya mandi sia wudu sia salat sia ulah ngahiji jeung jelema-jelema anu teu deukeut ka aing didigigireun maneh jelema teh tuh nu keur malolor keur sarare sia mah pilihan aing cak Gusti Allah hudang sujud sia ka aing ulah ngahiji jeung jelema-jelema nu poho ka aing nang Allah urang lamun inget kadinya ras ka diri urang ai urang bagianna nu mana ketika cek Tuan Syekh Abdul Qadir jelema teu diangkat jadi wali Allah nam molor sia sia teu dihudangkeun ku Gusti Allah nu mantak dititah es lantaran di hate siana teu bersih cak Gusti Allah ai nyaho sapopoe teh ngan sakadar hubul dunya hubul makhluk sapopoe teh ngan saukur ukuran anak kos karar itu bae molor sia teu hudang jak ku Allah teu dihudangkeun subuh geus kadenge adzan marongkot Allahu akbar Allahu akbar bandeng awan teh sebudak dicocokan jeli teu boga bagian nam molor cak Allah ya Allah ya Rabbi ketika orang dihudangkeun ku Gusti Allah titih misah jeung jelema nu sarare berarti jelema pilihan lain sabarangan di tengah-tengah kesibukan berangna nu ngajar teh nu dagang teh nu di kantor teh ketika dipilih ku Gusti Allah bisa bae hudang tengah peuting seakan-akan hudang sia mah ulah ngahiji jeung nu hees itu mah jelema-jelema anu jauh jeung aing sia mah pan deukeut cai hudang hayu geura hudang dihudangkeun ku Allah nah Kangjeng Nabi nu asal ngadoa kurucut cai mata asal ngadoa kurucut cai mata urang ge sering ngurudkeun cai mata di mana-mana nelemio can kabayar kurucut cai mata neul Avanza asana ditarik ku dealer kurucut cai mata ningali kawewe di Ciduhan urang gawean urang bogoh kurucut cai mata urang mah urusanna kos kitu malulu ketika bisnis pembebasan tanah urang milu jeung calo ai praktek tadina urang aya saeutik mah lah 50 ge lumayan sameter begitu bat dibayar orang tadi bere kurucut jai mata orang mah urusanna kos kitu balulu teu pernah ngadua Gusti dosa abdi be sakolong langit pinuh ku dosa abdi be mun abdi paeh teu dihampura Gusti meureun dibeuleuh kurucut jai mata urang mah kitu teh sakit je urang ngaji bae teu da ceurik atuh komo si eta istilah pokoknya si eta lah tuh ada kuah ya Allah iya begitu lahir ke alam dunia barosot kacaritakeun aya hiji bayi lahir ke dunia makhtunan parantos disundatan lapor ka Kangjeng Nabi Adam langsung ngadoa cundukana waktu ninggangkana mangsa Gusti abdi teh dijanjikeun ku Gusti di mana geus aya hiji bayi nu dilahirkeun parantos disundatan abdi mualami deui ngalayat Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Nuh diais disun ku Kangjeng Nabi Adam arangna disun pipina disun titip umat cek Kangjeng Nabi Adam lanjutkeun perjuangan aki kade ulah gimbir ku kafir ulah gimbir ku maksiat ulah sieun tabahkeun hate manehna lanjutkeun perjuangan agama Allah nu saat ieu bakal aya di leungeun maneh dibikeun ka bapan kageteun bapan aku ngomong gitu sih teu nyawa lalakon panjana mana ge kagot teu nyawa lalakon nu nyawa lalakon Kangjeng Nabi Adam urus nya de geus Kangjeng Nabi Adam balik teu lila Kangjeng Nabi Adam munajat naon Kangjeng Nabi Nuh terus gede Kangjeng Nabi Nuh mah dibere laduni ku Gusti Allah bisa nyieun peso seukeut
esok seket kemudian pakai ngaraut Nabi saanjas tidinya boga golok pakai nuar tangkal dibelah ku Kangjeng Nabi Nuh leutik kenehna diserut ku Kangjeng Nabi Nuh teh dibagus-bagus dihijikeun rapet Kangjeng Nabi Nuh terus boga kampak tangkal nu gede ge keur leutik keneh ge bisa rubuh ku Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah ditonton ku jelema loba ieu budak leutik keneh geus boga keahlian eta lamun ngarautna rapi jasa eta lamun nyerut rapi jasa. Jadi kasimpulanna Kangjeng Nabi Nuh dibere ku Gusti Allah kaleuwihan ieu urusan perkayuan. Bisa aja tak Kangjeng Nabi Nuh mah. Lamun dicekal kieu ye. Tek. Wah, geus ditanang. Wah, ieu bakal jadi tihang. Ditanang. Oh, ieu mah bakal jadi kitu naon ngaranna papan. Ditanang kos ku ari tukang batu. Ditanang. Oh, ieu kutilna dipiceun bisa ye. Sagala kutil. Batu gaya kutilan. Ieu kurapna dipiceun sakena ye bisa. Ngoeng. Bener jadi bagus. Eta kuari tukang batu eta wah kuari teh batu geus puguh nu di Sulawesi di Kalimantan di Garut di Bagot batu bangkong we kunyana di kitu-kitu geus teu meunang magi batu kuari main sewot-sewot bae geus pokona kebal-kebal mah jempol pamajikan kunyana set masyaallah iyalah Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam langsung cek Gusti Allah Muhammad dengekeun kisah Nabi aing baheula demi Allah laqad yakti nyata jelas arsalna kaulan wagung utus Nuhan hiji hamba nu ngaran Nuh diangkat ku kaula jadi nabi jadi rasul ila qaumi ka kaumna Kangjeng Nabi Nuh teh ngajakan kaumna dengan bahasa ya kaum kaula ubudullah kade ulah salah mangeranan pangeran ku anjeun Allah ibadahan Allah sembah ku anjeun kabeh Allah malakum min ilahin ghairu ta'yadai keur anjeun pangeran salian Allah lantaran nu ngayakeun langit bumi Gusti Allah katut eusina nu ngurus urang ge Gusti Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaoteun Allah anu ngalempangkeun Allah nu ngadiukeun Allah ngarobahkeun jeung ngicingkeun Allah anu ngukur segala rupa urang teh Allah nu nyugihkeun nu nyusahkeun Allah anu bakal ngamaotan ge Allah bahagia jeung cilaka ge Allah numantak kade wahai kaum kaula kade ulah salah milih pangeran ulah batu dijadikan pangeran ulah kayu dijadikan pangeran ulah makhluk Allah dijadikan pangeran eta mah makhluk nu pangeran mah nu ngadamel makhluk anu namina asmana Allah subhanahu wa ta'ala kitulah Kangjeng Nabi Nuh Inni akhafu alaikum azab yaumin azim kaula boga kasieun karempan terhadap paranjeun kabain abadtum garoh lamun anjeun teu ngaibadahan Allah rempan jang aranjeun kabeh azab yaumin azim siksa anu luhur anu agung nu pohara jaga di poe kiamat ketika anjeun ke pararaeh ke digiring ka masar ketika anjeun kuarina teu ngaibadahan ka pangeran Allah maneh teh bakal disiksa anu siksa nu pohara yakni neraka memeng ke di dunia ge bakal kena siksa Kangjeng Nabi Nuh teh geus dibere warning ku Gusti Allah ajakan mangeranan ka aing hei Nuh lamun teu daekeun awas lain bae di akhirat nu bakal disiksa ta geus nyata-nyata nu abadal abidin nu amadal amidin ieu mah di dunia ge engke bakal kena siksa asal teu nurut ka aing teu nyembah ka aing bakal nurunkeun siksa ke aing mere kabar ka sia no siksa-siksa nu bakal diturunkeun ka umat maneh ketika umat maneh teu nurut ka aing mangga Gusti abdi deuk sekuat tenaga terus-terusan ngajak da'autu rabbi lailan wa naharon cek Kangjeng Nabi Nuh
abdi teh terus-terusan Gusti dakwah ngajakan umat peting berang peting geus berangkat kadang-kadang memeh magrib karangkas Bitung tirangkas Bitung langsung ke Pandeglang alhamdulillah 2 panggung mundel hasilna tama dakwah boloon jauh dakwah teh ka Cianjur ka Sukabumi horeng bebenangan mah maningan kena di Tangerang tolol maknya dakwah sih karena bebenangan. Nah iya dakwah nu bahaya nu kos kadar itu mantap dakwah ti Bandung ka Tangerang ti Tangerang ka Bandung ti Surabaya ka Jakarta ti Jakarta ka Surabaya hasilna nihil lantaran lain dakwah nu kos kitu mah usaha melalui dakwah hancur mina nah dakwah mah tiba heula ge la as'alukum alaihi ajra teu menta buruhan materi teu menta buruhan pamagung pangagung pangalem hiji be ngajak umat supaya nyahueun ka pangeran dituntun umat teh nu keur aya di leungeun setan supaya murag di leungeun setanna nu keur aya di leungeun jurig supaya leupas di leungeun jurigna ieu teh deuk diajak ka Gusti Allah lantaran nu ngajakna geus jauheun ka Gusti Allah cacak-cacak diajak ku nu geus jauheun ka Gusti Allah ge jelema mengkol bae tuh komo lamun nu ngajakna encan nyahoeun ka Gusti Allah nyahoeunana kana RP 000000 atuh mal beres umat kajen tetep bae nyana-nyana umat-umat Gila Kanjeng Nabi nu da'utu lailan wa naharan Gusti abdi teh ngajakan umat dakwah berangjeng peting tanpa pamrih terus bae cek Kanjeng Nabi Nuh ya kaum wahai kaum wa'budullah sing hade nyembah ulah salah sesembahan sembahlah Allah nu ngadamel langit bumi katut eusina termasuk urang dadamelan Allah malakum min ilahin gairu teu aya pangeran yang urang yang anjeun salian Allah inni akhafu alaikum azab yaumin azim lamun aranjeun kabeh wahai kaum teu iman ka Allah teu mangeranan ka Allah rempahan Allah di samping engke yaumal kiamah ayeuna di dunya Allah nurunkeun siksa anu pohara ulah sampaikeun ka disiksa ku Gusti Allah terus bae Kanjeng Nabi Nuh teh terus bae dakwah teh masyaallah berang peti teu pamrih terus bae Kanjeng Nabi kumaha eta kaum ngomongna qalal malau min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin cek kaum-kaumna penggede-penggedena cek kaum elit-elitna cek pemimpin-pemimpin kaum na ngomong ka Kanjeng Nabi Nuh heuy Nuh capek-capek maneh teh dakwah kadeleuna teh menyingsingkan tangan luar biasa maneh berangjeng peuting ngajakan umat jakami mah innala naraka sanyana kaula kami neuleuh anjeun teh yakin ka anjeun teh fi dhalalim mubin sasar anu nyata anjeun mah jelema sasar kunaon ngajakan pangeran teu kadeuleu anjeun mah no jelema edan lantaran mangeranan kanu pangeran teu kadeuleu buktikeun coba pangeran teh mana jeung pangeran kami mah tuh hayang nu leutik itu nu di juru hayang nu gede itu nu tengah hayang gede jasa itu patung-patung nu dijieun tina kayu jati nu dijieun tina kayu waru ya anu dijieun tina kayu kitu naon ngaranna berbagai kayu-kayu anu seungit nu aya numpuk
patung-patung teh ambualayah loba nu dina batu dan lain sebagainya tuh itu pangeran urang dek lelempangan yang mau pangeran nu leutik bisa diasupkeun ka kantong cak anjeun Nabi nu ku blon-blon teh pangeran mah ge ngatur lain pangeran diasupkeun ka kantong jadi lamun diasupkeun ka kantong kumaha dibawa penyelamat kan nyana mun siang ngising atuh milu ngising tadi pangeran ku daek dibawa ngising anjeun Nabi Nuh dilalaga ngalalaga kaumna tetap no eren dakwah innala naraka fi dhalalin mubin kaula neuleuh maneh capek aing mah sasar sia ulah gas ulah dakwah sia ayo bandingkan bareng jeung kami kabehan ibadah mah tuh ka pangeran itu jelas nu real bae sih nu jelas ulah sok nu teu kadeuleu ieu mengajakan ibadah ka pangeran nu teu kadeuleu naonan anjing Nabi geus rada kanasehatan jijah heueuh nya horenganan baheula ge kos kitu geus aya persamaan aing diciduhan aing dicarekan aing dicaci aing dimaki aing dibunuh horenganan baheula ge kos kitu seuri Kangjeng Nabi hehe ya senyum Kangjeng Nabi masyaallah tuh kan cek Kangjeng Nabi nu ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin sok sembarangan maneh nyebutkeun dolal-dolal anu mubin ka kaula kaum kaula laisa bil dolalah kaula mah teh lain sasar teh sasar kaula mah walakinni rasulun mir rabbil alamin kaula mah utusan ti pangeran kaula teh utusan pangeran utusan Allah rasul kunaon nyasar-nyasar ka kaula ngabloon-bloon ka kaula ngaedan-edan ka kaula kaula mah rasulun mir rabbil alamin ya dengekeun uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun uballigukum kaula nyampaikeun ka anjeun risalati kana risalati rabbi risalah pangeran kaula amanat cak Gusti Allah ieu lakukeun sing nurut ieu larang sing jauhan seluruh perintah disampaikan risalah seluruh larangan disampaikan supaya udah dilaksanakeun ieu kaula nyampaikeun risalah pangeran ka anjeun kabeh wa ansahu jeung kaula nganasehatan ka anjeun dengan tujuan supaya bararagus rarapi hirup di alam dunia teh sakedeung bakal berhadapan langsung jeung Gusti Allah jeung kieu deui wa a'lamu minallah ma la ta'lamun kaula nyaho ti Gusti kana naon nu ku anjeun teu nyaho sebab omongan kula mah langsung ti Gusti Allah melalui mukjizat melalui wahyu omongan kula lain nang ti kula tapi nang ti Allah maneh mah teu nyaho kula mah nyaho nu kumaneh teu nyaho kula mah nyaho sebab kaula langsung ti Gusti Allah dibere wahyu jeung mukjizat dengekeun tuturkeun tetep kau bohong Nuh bohong lain rasulnya nama edan jelema teu puguh teu karuh nya nama lain wow Kangjeng Nabi Nuh asal dakwah ditaringgalkeun masyaallah sabaraha taun Kangjeng Nabi Nuh dakwah dina alfiah dijelaskeun najau ya rabbi nuhan wa mastajabda lahu bipulkin mahirin fil yami masuna wa sayadu bi ayatin mubayyina fi qaumihi alfa amin ghairu khamsina dakwah Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh nu iman coba eta 950 tahun nu iman anak mage teu iman anak nu jangan nu ngaran Kanan teu iman ka bapak bayangkeun ku urang coba lain dakwah bubulanan lain dakwah tatahunan 950 tahun ngaprak Kangjeng Nabi Nuh di India langsung Kangjeng Nabi Nuh ke Pakistan di Pakistan ngaprak Kangjeng Nabi Nuh terus ka dieu ka Mesir ke Mesir terus ke Yordan terus ke Irak terus ke Iran Kangjeng Nabi Nuh teh ratusan tahun dakwah sementara manusia kakarak aya di jazirah eta bae India, Mesir, Pakistan, Yordan negara-negara tertua Amerika can aya harita mah Inggris can aya Jerman can aya benua Amerika can aya
dina ayana ge kakara kecel can aya penghuni nu aya penghuni pertama mah eta bae Timur Tengah Irak Iran terus ka Maroko kalau begitu terus ka Mekah ka Madinah di mana Kangjeng Nabi Adam waktu dirunkeun di India titah kitu neangan Siti Hawa kapanggihna di Arafah kemudian tidinya langsung ke Mekah Baitullah ya kakarak ke batu doang segede parita kita toab Kangjeng Nabi Adam didinya kakarak batu doang tidinya berangkat Kangjeng Nabi Adam terus ke Syria Sam itu doang eta mah benua Amerika eta mah benua Eropa eta mah benua Australia haha eta mah can aya dina ayana eta dunia teh can aya penghuni heuh komo bojong geus eueuh nanaonan sepi di bojong sieun orai malulu di dieu eueuh nanaon ieu teh gua bro Indonesia segala Lampung segala can eta manusia teh kakarak sacemplok di dinya doang. Ya Allah lamun urang ningali di Yordania aya Petra ge bakal diceritakeun di ayat anu sejen urang neuleuh peninggalan zaman Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam Masya Allah nu kuari masih aya keneh walaupun geus rada dirusak sebagian gunungna tapi kan nyata aya nah ieu di ditu orang manusia teh nu mantak urang tetep bae neuleuh ka urang ditu majuna negara ti ditu mundurna negara ti ditu peperangan ti ditu dan lain sebagainya ti ditu ulah kaget lamun urang neuleuh Irak peperangan nyana mah teu aneh urang Irak menyaritakeun perang nyana maca sejarah negara tertua di dunia adalah Baghdad adalah Irak geus sabaraha ratus kali perang tiba heula teu aneh nyana lamun urang nyaritakeun bangsa Indonesia perang kakarak sakali untuk meraih kemerdekaan tahun 45 berhasil di proklamator Bung Karno jeung Bung Hatta urang mah sejarah teh eta belah ditu pisan raja-raja leutik anu peperangan antara kerajaan jeung kerajaan di Banten aya sabaraha kerajaan kemudian di Cirebon aya sabaraha kerajaan kemudian Jawa Tengah Jawa Timur aya sabaraha kerajaan dicatatlah naon kitu di sejarah Majapahit Pajajaran dan lain-lain sebagainya hanya kerajaan-kerajaan gitu baik belah dieu eta mah tuh lalakon nu baheula mah di ditu Kanjeng Nabi dakwah antar negara lintas negara ketika Kanjeng Nabi Nuh deuk nyebrang encan aya parahu pan harita macakeun Ismul Azam Kanjeng Nabi Nuh sidakep sakumaha urang deuk salat Perem Kanjeng Nabi Nuh dibacakeun bahasa Ismul Azamna langsung menang ti Gusti Allah begitu dibacakeun ku aing moal dibacakeun sebab ku sia direkam engke ku sia dibacakeun ke pake kilir kanu ngora kanu kolot moal ku aing moal rahasia ieu mah rahasia ini jadi dibacakeun ku Kanjeng Nabi Nuh set sakali bisa hiber napak sancang di luhureun laut Kanjeng Nabi Nuh ketika kacapean lengkahna salengkah sakilo blah 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 bu urang mun kos kitu tereh datang jasa tah asana ka Banten ge antum moal kebal tah mah blah blah tukang sawo di lengkahan bae Awan hese Gusti Allah ketika neuk menghendaki ka umat takeur mah jarangkung gede baheula haju jelema cecemplokan kapan di India di Pakistan di Mesir di Yordania Irak kemudian Iran kemudian Syria geus araya di zaman Kangjeng Nabi Nuh teh cecemplokan lantaran 1000 tahun masa Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dua incuan baranakan anak baranakan cecemplokan ditugaskan Kanjeng Nabi Nuh teh titah ngajakan ibadah ka Gusti Allah tapi 900 tahun 950 tahun iman datang ka Kanjeng Nabi Nuh kalepasan ngadoa Gusti abdi tepan utusan Gusti da'utu rabbi lailan wa naharon tapi kieu-kieu teuing Gusti eueuh hiji-hiji acan iman
siksa habek. Kalau pasan ngomong nyana ge haju ngabalir siksa ulahnya. Pohara peneta antar negara lintas lempang dibere ku Gusti Allah Ismul Azam. Jang napak sancang, jang hiber, jang lengkah luar biasa. Nu mantap kuari kumun kurang diwirid eta wiridan eta. Ya Allah. Wirid ku urang, perem. Bentak di dinya keneh. Atuh urang wah wiridan ngadahar samangka saulus orangan. Wiridan ngadahar rambutan lamun teu tilu. Tilu kata manya bisa hiber kos gitu. Tapi urusan dahar makan berbeda jeung ruh. Urang lamun caritakeun wali abdal teh yartahiluna limakanin ila makanin akhar wa yakhtalifuna fi surati. Wali abdal setiap saat jumlahna aya 70. Ketika di Banten wali abdal nyokot di Jawa Tengah jang nyicingan Banten. Ketika di Jawa Tengah ngan hiji-hijina eueuh deui nyokot di Malaysia. Ketika di Malaysia eueuh nyokot lah di luar negeri. Setiap saat kudu aya bae. Lamun eueuh walian siksa Allah turun. Emang kumaha gitu. Nah, eta wali kapan? Nyana wali abdal cicing di dia kadang-kadang di dinya teh maot nyana dikubur ku naon cal deui di ditu nyana keneh. Mun urang nyaritakeun Mbah Bolong kuburanna aya 9, mun nyaritakeun Syekh Maghribi di dunia kuburanna aya 3, mun nyaritakeun Syekh Yusuf putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin di dunia kuburanna aya 7. Emang di Banten doang atuh lain kuburan Syekh Maulana Yusuf teh. Kemudian atuh urang lamun nyaritakeun Bung Karno waktu di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jawa Timur aya. Urang lamun nyaritakeun belah dieuna ngan teu meunang dipanjang-panjang we cerita Gus Dur waktu kerja Australia pas kabeneran Syekh Munawir Kiai Munawir maot aya di ditu. Ketika aya nu nelepon peuting dijawab ku Gus Dur di imahna padahal Gus Durna keureuh di imah saha nu ngajawab. Ieu urang keur carita keanehan-keanehan. Des urang ulah leuwih teuing nyaritakeun ieu mah tah wali bae bisa ruh hiji bisa mencala putra mencala putri. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa jadi 40. Abu Hasan As-Sadzili bisa jadi dia kisona 12 trak. Ye, emang kumaha gitu. Malaikat Jibril alaihi salam ku Gusti Allah. Malaikat datang ke Kangjeng Nabi bisa ngarupa Hidayatul Kalbi. Padahal jangjangna sabelah 600, sabelah ieu 600. Ketika datang ke Kangjeng Nabi ngarupa seorang sahabat nu pangkasepna ngaranna Hidayatul Kalbi, leutik biasa semampai kasep luar biasa. Eta jangjang nu 600 ka mana? Ketika dipertanyakan ketika nyana ngarupa Hidayatul Kalbi eta ka mana nu aslina? Eta apa lain malaikat Jibril, urusan Allah. Ruh hiji malaikat Jibril bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maha kawasa Allah. Nu mantak ge Allah babarieun ketika endek nyieun wali Allah. Urang lamun nyaritakeun Gus Dur beuki dahar, Gus Dur beuki huro-guro, Gus Dur beuki lah tapi ku Allah diangkat. Tanda kewalianana aya geus ulah hese-hese tanda kewalianana loba lah. Tetapi kan lamun deuleu sosokna kitu bae urang. Urangnya lamun kabeneran hirup babarengan jeung tuan Syekh jeung Syekh Maulana Hasanuddin pasti bae kahirupanna biasa bae. Tapi kapan karomana lain lalagaan. Urang lamun babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah meureun biasa bae wali teh. Ja eta mah urusanna batin, urusan Allah. Lamun urang nyaritakeun tentang wali aya nu di gunung bae, anu di leuweung bae, aya nu teu daek kitu bergaul jeung masyarakat eta mah wali-wali anu leutik pangkatna. Nu di gunung bae, wali teh di leuweung bae, wali di jero imah bae, wali leutik pangkatna. Lantaran nyana teu ngurusan umat. Wali nu istimewa mah nyana diangkat jadi wali, umat kaurus ku nyana. Emang geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah, teu boga kasieun, teu boga kariweuh, teu boga kaprihatin. Nyana mah seakan hirup babarengan jeung Allah, ngan ditugaskeun ku Allah titah nyampaikeun ka umat. Hampangeun Gusti Allah mah jelemana nyana daharna beuki tapi peuting hudang babari.
ras ka diri urang penting molor baik maca Quran saayat heuai ngadaengkeun ngaji mun teu bari ngopi teh jalan dek ngaji geus pas ini jeung tukang wuduk heula dan lain-lain sebagai jauh amat sih urang mah kos kitu amat sih ketika salat asana bareurat amat neuleuh nu berjamaah asing urang mah oh bisa kos kitu urangna sakitu diberena ku Gusti Allah lamun nu diangkat ku Gusti Allah tuh babarieun jeung hampangeun naon hesena tuh sabenerna mah teu kudu make babacaan tapi Allah selalu mere babacaan baca eta peureum Kanjeng Nabi Nuh set di luhur laut baca eta lengkah ngalegaan baca eta embung ngalengkah ceuk Kanjeng Nabi Nuh kaula mah tapi hayang datang bae cidalah ke Kanjeng Nabi Nuh tah ti negara ka negara dek dakwah tah ditiup ku angin set di India datang ke Mesir brak datang percis kos kipudoli ku hari atuh nu kumaha atuh ai baheula makan make babacaan ku hari mah nya mah make bensin berangkat ti dieu ka Rangkas Bitung saya datang plak we ka ditu mantap ku harus mengetahui dong harga bensin mahal bodem habek jauh jasa ya Allah ya Rabbi lah lalakon Kanjeng Nabi Nuh teu aneh Allah dek ciptakeun makhlukna dijadikeun rasul diangkat jadi rasul nyampaikeun ai leuweuhan mah luar biasa Kanjeng Nabi Nuh kadaekna jeung pohara jasa Kanjeng Nabi Nuh dakwah tanpa pangri da'watu lailan wa naharon tetapi geuninganan eueuh anu iman ka anjeunna jeung ka Gusti Allah ngalengis Kanjeng Nabi Nuh kurang kumaha Gusti tugas maneh mah lain kitu cek Gusti Allah dakwah deken jeung teu deken urusan aing urusan umat siapa dakwah we sok ngalengis teu meunang emang Gusti abdi ngalengis nafsu ketika maneh dakwah kemudian maneh ngalengis kok teu daek narurut eta lah nafsu jan nurut jeung teu nurut mah tah urusan lain urusan maneh urusan umat jeung urusan aing tah mah urang ge ketika urang dakwah kok batur teu narurut nafsu urang eta tah mun hayang nafsu di dinya tah urang yen pondok pasantren teu daekeun dararatang ye santri nafsu ai sia mah pokona mah ulah mikiran kos kitu cak Gusti Allah ayo deuk yen pondok manyen pondok bae santri make ku aing didatangkeun mun aing henteu mun aing henteu atuh sia mah sia bae ibadah ka aing hese-hese amat kudu make tabel segala menerima siswa baru geus lain karena Allah tah kos kitu mah tuh nanahonan ieu mah lamun deuk ikhlas kos kitu mah ngaranna teu ikhlas pek bahaya indek mah ketika urang dakwah haju hayang dituturkeun eta lah nafsu di dinya nu kudu diomean ku urang tuh aya perbedaan urang jeung kiai anu ku haju urang na bendu eta lah nafsu ngaranna perbedaan puasa bae ge datang ka kuari teu nanyambung aing mah dinya asal ki uci bae ge naon beda puasa jeung aing kunaon sih ibadah ka Allah nu deuk dari mana Allah kok bendu ka kula ulama teu pernah bendu ka sasaha ge adapun perbedaan itu masing-masing bae ge Allah nu narimana aya nu embungeun datang ka imah kula teu hayang aing mah ka imah ki uci kajian kumaha datang ka paeh aing mah nar karugi-rugi sia goblok jia tuh naon aing mah rugi henteu naon henteu ngan paling aing mah teu dibere jeruk doang ku sia tuh rugi kabehan we tungtung nama eta aya kiai nu geus kitu ulah mun aya tetangga urang kitu nasehatan ulah ibadahna ti ku Allah nu deuk narimana Allah adapun urang jeung urang atuh biasa bae perbedaan maju biasa tuh kok jadi perbedaan kos kitu kuari aya nu embungeun nikahkeun esa aya ku uci moal aing mah moal kajian kuku kunaon puasana beda jeung aing lebaran beda riweuh aing mah cenah kiana ya Allah can nyaon nu salah saha nu bener saha eta mah sesuai jeung keyakinan lantaran dina ilmu thariqah mah bawa ilmu teu kudu nanyakeun ka batur sia ilmu sia pake sesuai jeung keyakinan ulah neuleuh batur mendeuk nuturkeun deuk teh sia yakinkeun ka Allah
Taju yakin ke Allah tuh. Adapun batur rek nuturkeun deung teu bendu tama urusan anak. Sabodo tama. Weh, aya nu dikunci masjid dah. Aya nu teu meunang, nahonan teh kikituan teh. Geus bae hayu ulah sok aju bendu eta kadanya kaceulik ulah. Nikahkeun aya kieu sih main moal. Moal teh hayang kapanggih. Emang kunaon sih kos musuh bae. Bong. Beda lebaran jeung aing. Iya teh gede naon teh urusan ibadah ke Allah. Tah eta nafsu tah mun hayang nyaho tah di jerona teh nafsu tah kos kitu tah. Tah eta lamun hayang nafsu tah kos nyaho nafsu tah kos kitu. Ya Allah ya Rabbi kok handap amat sih Quran aya di nyana hadis aya di nyana kitab aya di nyana. Perbedaan kos kitu kok jadi teu nanya sih. Nah iyalah hawa nafsu. Nah ieu keur carita Kangjeng Nabi Nuh ngalengis ka Gusti Allah. Gusti ko cek Allah. Eta mah nafsu sia. Ulah dibawa sia mah dakwah. Ajak deken teu deken lain urusan sia. Hampura Gusti. Aduh salah. Cek Kangjeng Nabi Nuh salah. Sujud Kangjeng Nabi Nuh cerik ngalih mantak Nuh ngaranna. Loba kasalahan cerik asal ngadoa cerik Kangjeng Nabi Nuh. Masyaallah. Kaum kaulah teh laisa bidolalah teu sasar teu salah kaulah mah ngajakan teh ibadah ke Allah lantaran kula walakinni rasulun min rabbil alamin utusan pangeran uballigukum risalati rabbi kaulah nyampaikeun ka anjeun kana risalah pangeran kaulah. Ieu perintah laksanakeun, ieu larangan jauhan. Wa ansau jeung kaula nganasehatan dengan berharap supaya bareres, baragus. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nu maneh teu nyaho kaula mah dibere nyaho ku Gusti Allah. Mun deuk aya siksa bakal dibere ku Gusti Allah nyaho. Mun deuk aya panas bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah. Mun deuk aya hujan bakal dibere ka nyaho ku Gusti Allah. Eta mah urusan kaula jeung Gusti Allah. Lantaran kula diangkat jadi rasul, selalu nyambung Gusti Allah instruksi ka kaula. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yuk, urang ibadahan Gusti Allah. Kumaha eta umatna? Aw ajibtum man ja'akum minal mir rabbikum ala rajulim minkum. Tetep bae umatna ngabageud teu daekeun iman ka Gusti Allah. Endahan terus bae ngarautan kayunyeun patung. Aya patung anu keur diuk, aya patung nu keur jongkok, aya patung anu keur nangtung malah bobogohan anu ngacer-cer. Datang ka kuari aya. Macem-macem teh patung teh dibabawa Kangjeng Nabi Nuh keur dakwah teh. Dulur sadaya kade ulah ibadah kesalian pangeran, ibadahan pangeran allazi khalaqas samawati wal patung diacung-acung. Yeuh pangeran mah yeuh pangeran teu nyeri kumaha coba. Ya Allah ya Rabbi patung di ais. Naon Nuh ngomong coba deui. Ubudullah coba deui nu bedas. Ubudullah nu bedas. Ubudullah ibadah sia ka Allah. Ye, pangeran mah ye patung. Nyerin teh coba. Ya Allah ya Rabbi lain lalagan mantap Kangjeng Nabi begitu ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sabaraha. Tuh ngabubungah ka hate Kangjeng. Can sabaraha horenganan dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi Nuh mah. Aing mah kakarak dicaci dimaki sapira diciduhan. Horenganan Kangjeng Nabi Nuh mah ditararongton diedan-edan. Itu kan bahasa Quran. Inna lanaraka fil dhalalim mubin. Cak kaumna kaula maneuleum maneh no jalain jelema bener. Aing maneuleum sia teh dhalalim mubin sasar sia mah sarua jeung gembel tuh. Dikitu-kitu kan dhalalim mubin eta pohara jasa. Cak Kangjeng Nabi barang ngadenge kisah Kangjeng Nabi Nuh can sakumaha. Percis kos tadi teh. Percis kunaon sia? Diputuskeun cinta. Kakarak sakali aing mah 3 kali diputuskeun cinta. Oh 3 kali aing mah. Teu ganggu jubarkeun maneh aing mah biasa bae. Sia kunaon ngalamun dagang rugi sabaraha kali? Sakali.
karakter beak modal doang aing mah jeung imah-imah jeung pamajikan ditarik kabeh ku mitoha gara-gara dagang rugi aing mah pamajikan kita balik jadi aing mah lain modal bae lain dagang bae anak pamajikan wabeh disita ku mitoha aju kuari atuh aing ingin mitoha anyar can sakumaha sia mah pen sakitu mah tenang bae lah jadi kan lele sate oh jaheunya tuh bener oge Masya Allah tah lamun aya nu saluhureun teh kos kitu tah urang can handap tiis Kangjeng Nabi ge barang dikisahkeun ku Gusti Allah tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam anu lain dicaci dimaki deui ke kabelah ditunayeun ieu Kangjeng Nabi Nuh teh dibohongkeun dijejeleh diedan-edan digembel-gembel tiis sate Kangjeng kabelah dituna kumaha bakalna masih keneh terus waktuna saep wallahu a'lam bissawab Golal ulama mujasaba ulama wa arsala Muawiyah tubasun dan mutasaba Muawiyah ingki basar ilal Yaman dari negara Yaman bisanati arba'ina ing dalam tahun 40 wa alaiha Ubaidullah lan ikut tetap ingatase Yaman utawi Ubaidullah bin Abbas aku Abdullah tegese diri Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu gangelar pendosa saking kabeh falamma farra Ubaidullah maka sama-sama lalu sapa Ubaidullah qoma Basrun maka tepi sabaki Basar al Yaman ing atas negeri Yaman wa ba'dina hulan ngada ya Basar ing agamane Basar biar kasih samanin kalawan kang tuna nerga wazabaha lan nyemeleya Basar waladaya Ubaidillah ing anak rorone Ubaidillah bin Abbas wabaha lan ngadaya Basar al muslimat ing sakeh wadon kang muslimah hunaka lan ikut tutuhata kalan ngarusak ya Basar al hurmati ing sakeh kehormatan walamma ba'atha aliyun ilaihi harithah lan semang-semang ngutus apa Ali ilaihi maring Yaman saingki Harisah inna kuda ma'al asyari hariba maka malayu Basarun sabaki Basar ila Syam maring negara Syam marajalan babai sapa Ubaidullah Ibn Abbas ila baladil biladil Yaman maring negara Yaman walam yazal lan ora gingsir-gingsir wa Ubaidullah walian daiku kang ngurus dua kalawan biladil Yaman ada kutila aliun maraden bunuh sepasin Ali radhiyallahu anhu bukan ilar berdosa saking Ali walah adubnu ngucap sebagai Ahmad ibnu Hanbal wadaru lan liane Ahmad bidal aimah saking birang-birang iman walam yakut li Basar ieu mah ngadongengkeun tentang peperangan Muawiyah cek ulama nu tadi ngutuslah Muawiyah kaki Basar ka negeri Yaman di tahun 40 di negeri Yaman nu mimpin negeri Yaman harita Ubaidullah bin Abbas dulur Abdullah bin Abbas itu berarti Allah Kangjeng radhiyallahu anhu falamma para Ubaidullah barang lumpat Ubaidullah jadi Ki Basar diutus ku Ki Muawiyah untuk menduduki Yaman diduduki ku Ubaidullah maka ketika utusan Ubaidullah utusan Muawiyah ngaran Ki Basar masuk negeri Yaman Ubaidullah lari setelah lari maka Ki Basar didinyalah menduduki sebagai gubernur di negeri Yaman buatan Ki Muawiyah manehana dia didinya terus nyeun kagorengan seakan-akan nyana okos gajual agama teu mamrih nyana geus teu make agama Islam sehingga dua anak Ubaidullah dibunuh nyana dipencit Masya Allah wa ba'al muslimat kitu kene awewe anu muslimat dijual ku nyana seakan-akan diamatkeun dirusak kehormatan-kehormatanan membabi buta ya Ki Basar Masya Allah eta kekarak zaman Muawiyah geus kos kitu Tidinya Sidina Ali ngadengi bahwa Yaman seperti kos kitu Sidina Ali ngutus Harisah bin Qudamah al-Asy'ari untuk menyerang kitu Basar ke negeri Yaman diseranglah harita Sidina Ali kapan di Najab
berarti di Irak. Nah ka Syria ka ditu ka Syam ya langsung serang lupatlah Bashar eleh kucat kacir ka Syria. Faraja Ubaidullah bin Abbas kembali dari Ubaidullah bin Abbas ke negeri Yaman. Tidinya lah walam yazal walian biha teureun-eureun terus ngurus Yaman yakni jadi gubernur. Datang kasih dina Ali dibunuh hatta kutila Ali. Ahmad bin Hanbal dilanjutkeun wallahu